Oh ngabubudak maneh tah eta nu cilakan anu temahna masyarakat dititah kerja bakti pating nyelengir dititah gotong royong ti popolotot tapi datang bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung pak subuh datang lagi deui di malah tah nu kitu bakal kena ku ruksak dunya teh daud mohon nu mawi teh oge jeung loba kitu teh nyaeta kajadian saperti kitu nu mawi urang sateka pola urang ningkatkeun dina rupa hal widang kagiatan anu sakirana pikeun kamaslahatan nagara jeung bangsa Kakang Panji ih diestokeun Rama Dewaji deui jabati eta dam kaula rek muka sajarah hirup kaula menawi teh sajarah merdekaan Indonesia lain parsawarga ieu mah laras ribuan tahun nu kaliwat di mana mangsa kaula teu acan tepang sareng salira teu acan gaduh indra oge daud tapi kaula geus ngawasai karajaan Triloka daud dina kaula amengan kamar capada kulantaran harita di sawarga ngejeritna para widadari ngociakna para dewa-dewa di sawarga mata ingeung ku anjeunna kejadian aya hiji manusia tatapa puasa di sagara anu luar biasa jero anu tatapa di sagara di lautnya istri pemegat istri awewe gelis urang mana urang haniwung sanes atawa orang Cicadas sanes Batu Nunggul duka Sukamelang manawi sanes Rawa Badak sanes Jabong manawi sanes Tegal Kalapa Jabong be eta ku uninga darah dieu ai uwa heupan aya tulisanna di handap atuh pisin saya orang Cimacan atanapi orang Cimacan manawi sanes da waktu harita can aya pilemburan masih kurang keneh ku jelema istri tatapa di sagara nya eta ku genturna tapak matak mawa panas ka sawarga Manikloka amuy disampeurkeun ku kaula aipek teh geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina tur tak dina tatapana teh selang nutur teh naon buligir bugil nya uluh waduh pun panginten nya make naon-naon nah resep keneh kitu gua kanu kitu nya resep dan normal moal munafik wa resep sanajan bari jeung kolot sanajan umur magrib tapi kahayang mah subuh keneh kahayang mah nya sing dina HP mah dibeungkeut tapi jeronana Android aduh nya canggih casing bapengan lajeng adi ditanya ku kaula saha ngaranna ai kakasihna teh Dewi Tandana lajeng naon pangna make jeung gentur tapa hayang naon nyai teh cekeng cek manehna ngajawab lajeng kaula teh hayang boga salaki palai kagungan saroge nya hayang boga salaki na teh nyaeta ka jelema anu moal bisa saha wae oge hayang boga salaki ka jelema kalalaki anu teu bisa dititah ku saha-saha wae oge timbala kaula teh gede hate mangsa harita kumargi waktu kaula harita teh Raja Triloka nu ngawasa tilu alam
bayangkeun ku Kakang Panji saha anu leuwih ti kaula mapakan salaku tahta di raja di ieu Triloka. Atuh mohon tangko salira anu pangkawasana raja di raja boh alam maya pada boh alam madya pada boh alam maraca pada timbala cekeng teh atuh meureun kaula eta sok atuh lamun kitu mah ku kaula rek dikawin kitu ceuk kaula teh lajeng na atuh manehna teh nampik pangasih kaula nolak sapajodogan uluh salira teh kantos ditolak ku awewe kantos ditampik timbala pernah kaca alus laur kasep pisan salira teh bari jeung beunghar piraku ditolak ku awewe asa pamohalan numawi ditolak kaula teh ditolak pangna ditolak naon apa sidik salira teh raja Triloka anu pangkawasana teh lintang ti salira nyaeta geuning kaula teh ulin bahasa eta awewe teh ulin bahasa kumaha cenah laki anu pangkawasana mung bisa dititah ku sasaha ai manehna alasanana teh bet nampik teh kulantaran geuning maneh oge datang ka kaula teh geuning kaula teh datang teh kulantaran ayana hawa panas mana kitu ge katitah ku aing ku tandana kitu cenah uluh nyan ibu awewe teh hese bakal menang jodoh teh awewe teh nya kaula teh era parada keur mah kitu era katambah-tambah tadina geus giling kaula teh yakin kaula piraku make jeung ditampik sapangasihan nya tinu asih tinu mul benci mul murka datang we nafsu da datang lagi manehna teh keur buligir keur mah kaayaan manehna buligir katambah kaula keur nafsu dipapaksa sia kawin ku aing teh mung manehna teh kabur lompatan saya ge kaguan nafsu nya atuh teras diudag ku kaula teh teu beunang nya babalicetan lumpat nage kitu ongkoh cenah disebutna pondok lengkah awewe tapi geuning luar biasa tarik awahing ku kaula nafsu geus teu katahan birahi dina diri nyet anu temahna kaula teh geus ngaluarkeun kama salah lajar kama salah teh eta geuning nah urang nya pokona teh cairan ti lalaki gitu biasa dina hasi ngalambang jari sperma tah eta ngaranna bisi gitu bisi dakwah mah teluas nyebut sperma jorang eta geuning luas eta mah contoh eta mah nya urang siliban we kaluar susu kental we nya kaluar lajeng geus kaluar kitu da kaluar teh leungit birahi teh da geus kaluar teh kelanan eta ai kaluarna bisa kitu kumaha pokokna mah panjang caritana era disebutkeun ngerti eta mah bagian lalaki we nya sifat kalakian teh menurut pangintennya nya pokona sifat kecauan kama salah eta kaluar kana laut diantep ku kaula kahujanan kapanasan ngangkleung di sagara aipek teh si horeng si mana horeng ka masalah teh hirup ka kaula ngadatangkeun Brahma dewa seuneu menta supaya diduruk ai diduruk teh kakah ngagedean di banjur sakumaha ku dewa-dewa cai ku dewa angin ku Batra Bayu tibatan kalakah pae kakah ngagedean beki ngajirim jadi wujud diu awak buta dari terakhir rasaksi anu kakasira teh Batara Kala amuy kutan teh kala teh kitu adi satakala teh timbala waduh lajeng nepi ka gede-gede pisan eta kaula anu teu boga indungan si kala teh nya
nya dipaksa we di aku anak kalayan di gelaran Batara ku kaula diteunun ku kaula teh di hiji daerah ngaranna teh Selak Mangumpeng di baturan ku hiji emban ngaran teh Sidurga nya hiji mangsa memang repeh ratusan tahun harita ngan harita mangsa datang hanjat ka sawarga ari hanjatna ka sawarga kasaksi ku salira si horeng si mana horeng minta izin hayang ngahakan jelema uluh harita teh nya nepi ka harita ning kaula gawe bareng jeung Batara Wisnu nya eta ku kaula diizinan ngahakanan jelema tapi syarat anu tangtu jelema-jelemana aya sababaraha pasal tak anu bakal ngeunah di daharna kitu lajeng nya kaula teh gawe bareng jeung Dewa Wisnu harita teh ngayakeun tindakan ruwatan murwakala nya margi sikala dina mangsa harita rek ngahakan jelema ku kaula disingsieunan tah pasal teh kitu jelema teh ngan omat eta pas di mana jelema geus jadi anak ruwatan Bapa Dalang harita ning akang jadi alok aya bahasa nyamat di gober leres ngayakeun rarame gamelan siloka nanta dalangna Wisnu salira jadi alok Nyi Saroni sinena anu didandanan ku Temi Wedding leres nya laras pan siang teh gemyung teh nya anu di papak nu kitu nih nya digali pusaka teh nya sarang gending pusaka jaya gembyungna teh can sisinganana di Tresna Wangi nya mewah eta mah singa Depokna oge nya laras nepi ka ele sikala bisa dipangpalerekeun ku kaula nepi ka teu daek maehan jelema laras tunduk talu kana aturan margi jelema geus loba ruwatan murwakala geus diruwa laras tah paingan nepi ka ayeuna di nagara loba keneh ngabudaya ruwatan eta teh saeutik gedena teh seueur keneh anu ngaharamkeun kana ruwatan jadi nya padahal eusi nama nyukurkeun kana rupahan nikmat di pangeran hakikatna ruwatan nu sanyakeun imana nguatkeun takwana nguatkeun lahirna nguatkeun jasmanina kalayan nyukurkeun kana rupahan nikmat kanikmatan ti pangeran nyata ngaliwatan hasil gawena anu patanina nu sugih mukti padagangna sami sarenang ingun-ingonna pada mulang ka kanang sewang-sewang tawis taman negara aman jeung raharja heuh cenah ruwatan teh aya oge nu ngarampeun teh kulantaran cenah teh mistis mitos nya margi teh sakedik eta jelema lamun misalkan soko mobil nonton wayang nya nonton wayang teh mun dina ruwatan mah kudu nepi ka beres lamun henteu cenah bakal dipegat ku buta hejo eta seueur kana nu kitu teh adi eta teh nya atuh mikir we salirana mikir kumaha eta teh taktik jeung strategi keamanan baheula saacan aya ngaronda maksudna ari wayang bangsa baheula teh dipeuting nepi ka subuh kadua dakwahna teh ngaliwatan nembongkeun salah jeung bener nu matak dalang pasti nyaritakeun kasalahan nepi ka rek akhir di akhir aya solusi jeung masalah naon anu bakal dibahasna hartina teh lamun nepi ka tetamat bisi ngabuntut bangkong di mana narima katarangan bisi salah lamun nahwi eta kaduana laras katiluna ai buta hejo teh aya silokana ari buta teh poe ai hejo
hejo teh identik jeung agama bisi dipegat ku jelema-jelema anu poekeun agama di jalan hariwang bisi dipegat ku begal ku maling jeung saja balen buta hejo anu ngabungkeulekan atuh mikir we tong bujeng hingga buta hejo baheula pan kamari-kamari ge baheula ge aya ning kolor ijo nu matak sok diayakeun sis kamling jeung sajabana atau paingan komo kumaha adi ih sis kamling teh juara kahiji tingkat Polres Subang teh di tingkat Polda Jabar teh sis kamling teh juara kedua Cicadas teh perlu diapresiasi teh adi laras dipimpin terus Bapak wah bukan oge nya dipimpin ku Payogi kade bisa diperkosa kade nya nyuna pisan eta nya resep eta ngomongna cenah kade bisa diperkosa hati-hati jeung priatna bisa aya gopar gocap ngampar alah Payogi eta oge di Aridin Gobert di Adeon teh bejan nya gitu eta memang budaya ruatan teh alus pisan alusna kahiji nyukurkeun kaduana ngaraketkeun tali duduluran tali mimitran jeung tali silaturahmi geuning hasil bumi oge ulah nepi ka urang dipikeun ka gaib tapi urang tuang ku salarea laras tah eta sifatna budaya urang anu kudu dilestarikeun kalayan dilempengkeun maksud jeung tujuanana ulah dimistiskeun teuing lajeng tak balik deui kana naha kaula beut nyaritakeun kala kitu sote nya margi kaula teh teu ngeunah dina karaton Himawat di karaton kasucian teu ngeunahna kaula aya panas nyeksrek karasana ana ditingali tina kaca trenggana horeng simana horeng kala rek hanjat deui ka sawarga amuy hutan teh kala bade datang deui imbalan alek kumatu wayahna urang haturan ka dieu kalayan menta ka sajumlah para juata marasa ngajuata lumanten apsara-apsari oge salira cing bisa mihape biwir turta wayahna urang ayangna kalayan ulah nepi ka nyingung kana kolbuna bisi jadi matak cilaka ka urang salarea aduh hari wangi indra kumaha tuh nya sadaya-daya ngiringan wae kumaha lir pen ngimang tereng abang lutah uki tereng tumiba ciduh tacan antel kana lemah anu dicaritakeun dak lumadak parantos aya dina lawang selapatangka batara kala sabalat-balat kot buta anu ngahajana tamu ka sawarga manik loka inggeung sawarga kayana negeuman iliwirna angin lir pating cikikikna iblis syahna dangdaunan lir pating cakakakna setan marakaya kang ipis kawanituna ku pangabisatan warne sungkan lumampah kai patempatan watak tos batara kala mawa panas ka sawarga maniloka sampurasun bapak waduh kakak uji narada kaulan kadang ku salira batara kala soran dong sok itu wah saya disungkunya ima aturan rawuh jadi nuhun ka punten kapugerannya sawios-wios mangga singraos
Nah si bapak make jeung kagunturan madu karagragan menyan putih kadatangan Allah datangna tina hate atawa ukur tina kecap sungut tungkul kasih daun leres tina hati nu moal kakenaan ku owah jeung gingsir sugan uai bunga kitu kadatangan uing waduh bungahna bunga pisan kasih asa keragan kadu nya kutan teh mohon anak nu itu mah hampura ala datang ka dieu teu jangjang jingjing teu bubu bawa jeung deui teu make raksukan kadewatan carang urang dieu teu aya bayahna kasep teu naon bebas selera bebas jeung hukum moal ieu teh keur ngarariung dewa-dewa jiga nu kararucum datang Allah ongkoh cenah bunga ongkoh cenah sono tapi geningna anu basa wareh mambaraeut sigana mah keur nyari rihun tuh jiga bala rusuh jiga nama loba ting dahar daging teh nya ulah waka goreng sangka kasih eta mah ukur sangkaan anjeun heulakeun we alus pikiran heulakeun husnudon ulah waka sudon naon teh bahasa agama kasih agama teh naon adi maklum atuh diabur pisan ku kaula leres keun bae gari hal oge nu penting urang singarti we kana adat tabeatna kali di ulah waka nyinggung kana hatena sae mangga adi naon make jeung keracuwis segala henteu bapak Allah nu kala keur naon keur ngayakeun gempungan naon ieu teh ieu nya salirage uninga yen bapa teh salaku raja triloka tri ilu loka alam maya pada madya pada jeung marca pada aya dina leungeun ama lu ku karwetna hate kabingung kolbu kulantaran loba keneh pagawean masalah-masalah di dunia boh masalah di madya pada boh masalah maya pada anu teureun ieu masalah ngeunaan nya kitu teh ngeunaan sifatna kajahat wayang-wayangan kitu kasih kajadian jelegur belah kidul sanrengse geus jeleger belah kaler sanrengse belah kaler pating karo syak belah wetan jeung pating karo cowok belah kulon deui euy kejadian kitu kieu ulu deudeus teuing atunya sugan teh teu kitu kumaha alah deudeus teuing atuh nyaa teuing paingan rada kuru eta awak nu mawi atuh sabalikna kala tang oge moal kabawa ku cai leungcang moal kairing ku cai kiih paribasa kasarna datangna ka dieu tangtu aya maksud jeung tujuan tansah diajeng-ajeng aya naon kala aya naon ieu teh kasih mah sih gerak pedar di bejer bea ding clear genang siloka bejer bea saterabasna anaki nuhun bapak gasik ditampi enggal ditaros ala dina waktu ayeuna memang ala datang ka dieu teh aya unek-unek saeutik dina hate unek dina hate nya cita-cita nu can laksana kahoyong nu can kahonta nya saheulaanan ala rek nanya ka si bapaknya ari nyaahna bapa ka ala salaku anak
di wilah-wilah atau kumaha jeung syasamet mana nyaahna bapa kanu jadi anak kala ai ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah eueuh dunya kinasihan maksudna satiap kolot anak sanajan bari jeung loba muarek dengdek topi kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna ka awewenya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina kanu pinternya aku pinterna sanajan kanu bodogenya aku bodona eta teh teu aya pamilih sistem kalayan teu pilih kasih eta teh kitunya nya bener nyata nya ai kala naha beut nyarita kitu naha teu karasa ka nyaah bapa kala henteu pangna teu karasa teh naon kunaon jadi sok mangga aya kapalain hampura ala nangtung ieu sok cuk-cuk di baheula bapanya maksudna bapa ngampatkeun ala di selak mangumpeng di baturan ku hiji eman di hiji saung tina bilik dibarengan ku hiji emban tukang masak si Durga nya ngulu ngutek ngotok ngowo di eta daerah selak mangumpeng geledegan pagawean ala ukur hardolin dahar taun ulin taun teh banyak kudu dibajer-beaskeun mah wae nya udal monung lah nya sapopoe ukur kitu jeung kitu nya malah ku ala ngarasakeun yen ala beda jeung batur kahakanan teh ai batur mah saboboko teh ukur keur limaan tapi keur ala sorangan bujeng hingga keur sorangan saboboko dalah teu boko-boko oge kurang keneh war keneh tah dina batur tilu seengeun aya teh kakarak rada meungeusan rada seubeus eutik nya pang sebeuna tilu padati sebeuna pisan ai sangu mata unggah poe sakinta mah beak we ku ala sorangan uluh eta nyatu sakituna nya lajeng acan lauk paukna nya kadang-kadang untung leuweung geledegan sok loba sasatoan sato galak sato anu ampang di ala boh di antarana kilinci mencek nganu paling ngeunah nyaeta menang gajah ai gajah mah rada montok dagingna pepel hiji oge beaku ala sorangan nya sapoe isukna poe kadua gajah deui katilu gajah deui beak beki dieu beki beak gajah teh ukur menel budakna gajah diantep da tungguan gede ditungguan ku ala ditunggu-tunggu ku ala teh hanas diparaban ku ala uut teu dihakan naon teh menel teh ditungguan ku ala teh sajam 2 jam 3 jam kesal nungguanana aing teh suka teh bakal isu teh kagedean jiga bapana efek lila gini nya dikerecek we ku ala teh dihakan deui sekali gadahar menel tilu teh ku ala teh nya sabulan beak eta gajah jeung budak-budakna jeung menelna atunya heueuh kitu mah beak gajah kanu banteng untung aya banteng ngan aya banteng kudu 5 ame seubeuh kana awaknya tambahan ke mencek tilu nya cangeh gara genep hayam kampung we 10
kakara we seueuh teh nya unggal poe teh nya geus dahar paling ngeunah bari udud meunang jinggo jiwa tangguh nya lajeng sabulan 2 bulan 3 bulan nepi ka sataun beak eta sasatoan di leuweung sela mangumpeng deh kurah koreh kaitu ka dieu menang belut cokot belut teh ku aing deh tambahan kuliwat pisaung ambu untuk aya ngirim si Abah Didi jeung si Abah Oti ngirim wae aja nama kula ngirim wae da sieun ku alam beureun ka diganggu nya dikiriman di antaran ku si Mang Temon nya dulu Mang Simon maksudnya dikiriman teluy meureun ka si Abah teh si Abah Didin teh nya bedi-bedi nepi ka niangan deui beak we kaberana bumbuahan wala teh dialaan nangka kadu ganas beuki dieu beuki beak hiji mangsa panggih we rugi pisan harita ala dina meladang bobor teh menang bagong 10 rugi teh nihil capek kaitu ka dieu burber bari jeung neangan bagong teh ku anjing nya kulantaran bagong 10 kurang keneh nya anjing kapaksa dihakan ku ala teh dijikeun hiji mangsa ye durga kasih emban pangmasakeun ing sada biasa singeuna si aing capek hayang ngulahe heula hayang nangunyar ngareukeun ka capek hayang ngareukeun heula ka capek nangunyar alatina kursi dihareup ditebak ku angin gunung hihiliwiran kana nebak kana dada meuning ngeunah teh syare pasti atuh dina syare ngimpikeun diudag-udag ku si Anin nya bobogohan jeung si Anin ngan dicegat ku si Jeje Slebeu nya abong kena ngimpi da geuning kitu teu puguh alur digeuingkeun we ala ceuk si man teh geus asak ye hakaneun teh barang geus amprok di ruang makan ala eta meuni sebut dahar masa ku ngeunah-ngeunah ngeunahna luar biasa meuni asa aya sarian eta mantap makanan teh nya ditanya ku uing ka si Durga man make samarana nepi ka ngeunah-ngeunah teuing ieu hakaneun tarat-tarat ti sasari bejaan sae eleh naha ieu teh make Ajinomoto atawa make MSG make pecin atawa uyah naon segala teh DLDE we nyaritakeun ngaladay sabaraha masarua ngan waktu keur nyiksikan bawang aing teh kakeureut getih aing ngalemereh kana pasakan hoream ngumbadikeun mah tuluyan capek ongko da situ nyatu wae teu isuk teu beurang teu peuting ngeugeuykeun aing teh iwat dahar aing teh geus jenuh kitu cuman teh oh mikir ala teh ieu nepi ka katumpangan getih manusia nepi ka ngeunahna luar biasa gurih komo lamun dihakan man wayana sia singrido bakal jadi eusi beuteung aing kitu ceuk aya teh nya si imban teh ngomong aing capek ngaulaan sia capek aing bosen unggah poe masakeun we dipikir deh ku Allah heueuh deh keur mah Allah teh teu bisa masak nya tong bujeng higa pusuk pasak eta we naeur cai ge tutung nya dan naeur cai ge beye Allah teh nya
lajeng dipikir ku ala embung kayak gitu melebar si imban tidak yang masakna nya lajeng ngomong we si imban teh atuna le maneh bapa maneh mah raja Triloka boga kawasa itu ieu harita ning hanyat ala teh ka dieu menta supaya ka bapa ngabebaskeun ala pikeun ngahakanan jelema harita nih nya ku bapa teh diwidian malah dibere pasha-pasha kirana eta jelema teh anu bakal ngeunah jadi eusi beujitna ala malah ku bapa dibere modal harta pedang Sumantawa sakali benang mangsa paehan sepada harita lekhakan sepada harita aya sababaraha pasha mun teu salah 33 pasha gini di antara pasana teh gini boga anak 5 lalaki wungkul Pandawa disebutna eta Hakala boga anak awewe 5 Pandawa Pandawi disebutna boga anak 4 lalaki hiji lawewe Pandawa kaselapan awewe 4 lalaki hiji Pandawi kaselapan nya jeung aya deui pasal anu nyaritakeun di mana jelema keur lempang bari ngalamun teu emut kanu kawasa jeung teu eukeur babacaan ta eta teh bakal jadi ahakanan ala teu huat heot teu umang-omong teu duham dehem teu bismillah bismillah acan eta teh jelema teh nu bakal ngeunah dihakan ku ala pancen bapa teh kitu nya loba pasal anu nguntungkeun ka ala anu ditingali fenomena kejadian di dunia eta wa kabeh kahakan eusi beuteung ala ngan cek bapa harita ningan omat setiap jelema anu asup kana pasal bakal bisa pahit dagingna pahang tulangna di mana eta jelema teh geus ruwatan bapa dalang cek bapa teh nya rame harita dalang ngaruat di mana-mana dalang UAS ngaruat dalang Subang dalang Bandung ngaruat nya harita nih can aya Covid nya nu teu bisa ngaruat oge make gemyung asa dipolesan ku apu tarangna teh nya cing ciri ninggeus jadi anak ruwatan papa dalang eta omat tong dihakan lamun dihakan bakal maneh keuna ku pamakan eueuhan suku eueuhan panon olong otot cek bapa teh nya sieun ala teh harita teh sieun hiji mangsa uing tepang jeung bapa dalang lah aing teh lapar hayang ngakan jelema dalang teh nya dalang teh eta hakanun metah baka kakacah baka kakiara baka asak congcot kosong congcot eusi bebetian tang angin jeung tang silana paeh nurutan nya minuman haneut minuman tiis jeung sajabana buah-buahan itu ieu dibere tah eta hak ancrup cai nepi ka Allah hanya dipepene ku kidung ku bapa dalang teh tah dengekeun ayeuna teh request ka bapa dalang hayang lagu hayang lagu kidung da eta mah can aya lagu gala-gala harita nya nepi ka aya hiji alok Lurah Sekar harita alok sok sia maneh minta lagu batur mamere duit saya minta lagu teh sia naon diolong we pedang Sumantawa teh nyata modal ti bapa diasongkeun aing teh poho kitu baheula teh oh sumur sama teh ka aing beak aing nepi ka balik tinggal kolor
geranya kapayun di sini ada gini gerak kapayun Pak Haji Batara Kala itu mere itu era disebut haji nya lajeng nepi ka gede sadar si horeng eta teh tareka bapa sangkan ala ngahindarkeun ngahakan jelema waduh ngabebenyokeun teh malah beh dieuna nyaho geuning anu jadi alokna anu nyokot pedang si mantawa modal ti si bapa tah teh si uwadanya akhir hidup nya masa nya kitu teh kasih dogeni nyokot pedang di nyokot udut lajeng tah ayeuna ala gede geus dewasa eueuh mangsa harita bapa ngahulang ala tengah hakanan jelema pika dicumput ayeuna ala geus gede dewasa eueuh sakomo bari jeung bapa nyaritakeun ku kabingungna hate kulantaran loba jahat dalam dunia ayeuna ala rek mere solusi hiji solusi pikeun kahadian bapa ala naon ijinan deui ala pikeun ngahakanan jelema keun bae ieu marek nu jahatna heula we diheulakeun anu aya di kapolsek anu keur diobat nu maling TV nu maling hayam nu korupsi duit negara jeung sajabana cik maha cek bapa alah minta supaya jawaban ti bapa ujar meneng Gusti Petengat ujar meneng Gusti Petengat nira atinira lir kalimpudan mika budara abor lan mika putih Allah salin sumabda salin sumabda Batara kurusa kedapan boten ngawangsul marganipun peteng penggalih ari margi jauh anggang dina sawangan tenyana bakal kieu bak jadina maranuk ngemang kadu olohok bingung nu temang ngitung susah manah nu taya sudana kitu numutkeun ujaring carita nanging pun nirahangan di kakau daling lisan mekaten pengantikenip ala ci kade adi sing langkung waspada ulah buka dugi kakak kulantaran berat kanyaah kanu jadi anak nepi ka mamaan kanu temais geumeuleum kade naon ieu teh kulutus we di tukang tuh keur iman we ngomong teh ngecewise na tukang tuh hayang didudut wis teh waing gitu cik bapak kala ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan horeng simana horengnya kala teh kanu jadi bapak ieu da geuning surti geuning bapak nu mata oge baca lamun kitu cara ina sakedap kala kumaha nanging parendene kitu kasih
Ari anjeun aya bapaan nya pan bapana alat nya tah bapa oge sarua aya bapa aya indungan terus jelema anu aya bapa aya indungan makhluk nu aya bapa anu indungan teh ngandung harti makhluk pangeran kene nya terus sedangkeun pangeran geus nyiptakeun papasangan di alam dunya papasangan kumaha salah bener wewe lalaki berang peuting halodo ngijih jeung sajabana eta geus jadi papasangan di alam dunya terus ayeuna hidup minangka hayang ngahakaran jelema nu jahatna hungkul eta teh sarua jeung ngarumpak kodrat irodat di pangeran gumanti ajina Rama Dewaji nyatana kaula jadi raja Triloka pikeun ngahukuman teh ameh jelema anu nyieun kasalahan teh pikeun babalik pikir deui kana jalan anu sae margi setiap jelema hirup aya hak pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun upami anjeun ayeuna hayang ngahakan jelema anu salah atuh meureun beak meureun jelema teh nyaeta jelema-jelema anu salah teh moal bisa husnul khotimah kagiatan pikeun menerkeun perilaku sewang-sewang ieu mah cinekna we cinekna diijinan atawa henteu sieun kala hampura tadi ngudag ceritaan hidepan gede saeukeur sing langkung dewasa dina imikiran heuh panita geus dewasa alat ai dewasana jelema teh lain diukur ku umur tapi ku molotokna ilmu ku sanaan dina diri pamikiran teu boboloneun teu bubudakeun alus sapa godos na malang nu tukang tuku aing